Aing berjanji ke si Mardoyo kudu bayar 2 juta. Kita unggul ieu ukurnya 200. Bingung euy. Ini aman. Bang, aing ka imah eueuh. Na kumaha? Naon mana di ka imah? Dititah ieu nagih ku Wadoyo. Bejakeun eueuh kitu aing can boga duitna. Ih, hayang ngamuk. Tadi ge geus mamawa bedog. Geus Bang. ngacaprak wae. Itu bener sih ya. Nah, anu bener wae bener. Kok pedog ka imah aing? Heueuh. Ngan kakak nitah aing heula. Heueuh bayar. Aing mau duit euy, ku boga 200 sekali. Kira ku 200. Kumaha we ding? Aing percayakeun ka maneh, kalau si Mardoyo pulang gabuk pulang mau bedog ka imah aing. Tung ke dibejakeun. Aing kudu duit sakitu bejakeun. Naon deh kumaha maneh alasan mah ka si Mardoyo ke? Heuh. Aing kumaha bingung balik ieu. Si Mardoyo ka imah. Ding omatnya. Hong, Dia di bawah aing. Mudah-mudahan we si Oding bisa nyelamatkan aing. Si Mardoyo teh ka imah aing. Ya Allah, lindungilah hambamu ini dari si Mardoyo yang mau bedog, ya Allah. Amin. Hujan. Ngopi lain. Kopi Ji. Kita aing pucuk licin ka ulam pun tiba. Oding, unggas mana lagi nak? Induk. Pasti cair loh. Sia tong banga waduk anjing si mga bawang bae aing mah. Teu dibayar kabeh. Nah, daek bisul maneh. Nu bisul ge hayangan cager. Sia mah, yeuh nu balik teh Oding pasti menang aing mah maneh. Eueuh ieu. Moal tong waduk Oding teh. Ngan dibayar 200.000 tah. Hah? Bayar 200.000? Geus kajen ka aing kan saware. Ah, Oding, yeuh sia tadi aing geus lewat. dicarekan. Carekan usaha ieu maneh. Wadoyo. So bebe gawe, da teh mah geus puguh ieu maneh.